أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. معنى والله أعلم بحقيقة المراد. Inna ja'alna saisuna kaula nu agung. Ja'alna eta parantos ngajadikeun kaula nu agung fi anaqihim dina pirang-pirang pundukna itu kaum kafir. Aglalang kana pirang-pirang belenggu fahia maka itu aglal teh inal anggoni nepi ka pirang-pirang gadona. Fahum makari itu kaum kafir teh mukmahuna eta anu nenggulkeun kabeh rofiuna tegasna mah anu nenggulkeun kabeh ruusahum kana pirang-pirang sirahna itu kaum kafir. Ghaduna absarahum tur anu meremkeun kabeh absarahum kana pirang-pirang paningalina itu kaum kafir. Li'anna umudal ghalli karna saestuna ari kayu belengguna fi unuqil maglul dina pirang-pirang pundukna anu dibelenggu. Ya dokhulu eta asup itu gol teh tahta daqnihi kana handapkeun gadona itu kaum kafir. Fayamna'uhu makanya gah itu gol teh buka itu kaum kafir. Hafadho anu ngahandapkeun rosahu kana sirahna itu si jalma wa hadhil ayah sareng ari ayat ala sabili tamsil netepan perjalanan contoh liman pikeun jalma la yu'minu anu henteu iman itu si jalma billahi ka Allah. Wa yatakabbaru jeung takabur itu si jalma teh biman ka jalma kanat anu bukti itu si jalma yaddahu ari leungeunna itu si jalma ila unukihi nepi ka pundukna itu si jalma warafa jeung ninggalkeun itu si jalma punten warafa'a sareng nenggulkeun itu si jalma rosahu kana sirahna itu si jalma. Punten warafa'a sareng ngangkatkeun itu si jalma rosahu kana sirahna itu si jalma ila samai ka langit. Walam yaro jeung teu ningali itu si jalma syai'an kana hiji perkara wakila ceuk hiji kilmah ya ari itu perkara teh ikhbarun eta ngabejakeun an ahwalil kufari tina pirang-pirang tingkahna jalmi kafir. Fi jahannam dina neraka jahannam. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun.
Ma'nana wallahu a'lam bihaqiqatil murad wa ja'alna sareng ngajadikeun kaulan wa agung mim baini aidihim di payuneun pirang-pirang itu kaum-kaum saddan kana hahalang wa min khalfihim sareng ti satu pangeunana itu kaum saddan kana hahalang. Fangsainahum maka nutupan kaulan wagum hum kaitu kaum kafir tafahum maka itu kaum kafir la yubasiruna etanu henteu pada nari ngalieun kabeh. Nuzilat diturunkeun non hadhil ayatu ya ayah fi riwayatin dina hiji riwayat fi haqqi Abi Jahlin dina hakna seorang Abu Jahal wa sahibihi jeung karabat babaturanna itu Abu Jahal mim Bani Mahzum ti golongan Bani Mahzum. Wa dzalika jeung ari itu riwayat anna Aba Jahlin kana saistuna ari Abu Jahal halafa eta sumpah itu Abu Jahal teh lain ra'aitu yakti lamun ningali kaula ceuk eta Abu Jahal Muhammadan ka Muhammad yusolli eta salat itu Muhammad la ardukhanna maka yakti rek nimpugnyaan kaula ceuk eta Abu Jahal ra'sahu kana sirahna itu Muhammad bil hajari kalawan ku batu. Kaula cek Abu Jahal lamun sek ningali Muhammad keur salat kaula eta ku kaula eta sirahna Muhammad rek ditimpuk dah kunaon batu cek Abu Jahal. Fatahu maka datang ka itu Muhammad wa huwa halna ari itu Muhammad yusolli eta nuju netepan. Falamma rafa'a maka samangsa nyangkatkeun Kangjeng Nabi Falamma rafa'a maka samangsa ngangkatkeun Kangjeng Nabi al-hajaro kana batu salat maka kemper naon yadahu punten rujuna salat. Fa'atahu maka datang huka itu Abu Jahal huka itu saha Muhammad. Wa huwa halna ari itu Muhammad yusolli eta nuju keur naon netepan. Falamma rafa'a maka samangsa ngangkatkeun itu Abu Jahal teh al hajaru kana naon kana batu lamun cukurang mah batu dicandak tah. Tuluy Muhammad nuju keur netepan maksana mah barek ditimpungkeun kana mastakana saha Nabi Muhammad. Samang-samangsa sapertos kitu salat maka kemper teu kawasaeun naon yadahu leungeunna itu Abu Jahal teu kuateun tah jadi kemper ila unukihi nepi ka ena punukna ka dieu itu kiat. Walasiko jeung nakol naon al hajaru batu teh biadihi kana leungeunna itu Abu Jahal. Jadi senjata makan tuan cuk urang teh mah nu tadina rek nimpug Muhammad ternyata dibalikeun ku saha tah ka Allah. Falamma ada maka samang-samangsa balik ila ashabihi ka rekan-rekan babaturan atau sahabat nah itu Abu Jahal wa akhbaro jeung ngabejakeun itu Abu Jahal hum hari itu ari itu ashab bima kalawan perkara ro'a anu ningali itu Abu Jahal sakoto maka murag naon al hajaru batu. Jadi ningalieun ta pirang-pirang kaumna eta Abu Jahal teh nuju keur nyepengan batu teh ujug-ujug ceuk urang mah kemper nah make karitu tah. Faqala rajulun min Bani Mahzum maka nyarios saha rajulun hiji pameget min Bani Mahzum ti golongan Bani Mahzum.
cek eta Bani Mahzum ana aqtuluhu yeuh kaula rek maehan tah cek eta Bani Mahzum teh hiji lalaki ti Bani Mahzum kaula rek maehan kasaha tah Muhammad bihadal hajaru kalawan ku ieu naon ku batu yeuh ku kaula yeuh Muhammad merek dipaehan cukup gitu tah ku batu tah biadihi kalawan leungeunna itu seorang si rajul teh awas gola tah falam fa'atahu maka datang itu si rajulhu ka Nabi Muhammad wa huwa itu Nabi Muhammad de sholli eta nuju keur netepan sami Nabi Muhammad keur naon tah netepan Fa'aroda maka balik itu si rojul teh hiji lalaki mim Bani Mahzum ti golongan Bani Mahzum teh ayar miyahu kana yen maledog itu si rojul ka Muhammad bil hajari kalawan batu jadi cuk urang mah ongkoh dibaledogkeun tapi eta batu teh balik deui beunang kesorangan senjata makanan dah tuan Allahu maka ngalolongkeun sa Allah Gusti Allah taala nu maha luhur Allah basoruhu kana paningalina itu si rajul beunang tah kana matana tungtungna eta hiji lalaki nu rek nimpug ka Nabi Muhammad anu mana eta Nabi Muhammad keur netepan tungtungna eta batu teh balik deui kana matana tungtungna teh jadi lolong tah Faja'ala maka ngajadikeun yasma'u kana pangdengena itu si rajul sautahu jeung kana sorana itu Muhammad. Punten faja'ala maka ngajadikeun yasma'u Faja'ala maka ngajadikeun yasma'u nguping itu si rajul teh sautahu kana suantena Kangjeng Nabi alaihi salam wala yarahu jeung teu ningali itu si rajulhu ka Nabi Muhammad tungtungna mah ongkoh suantena ka kuping tapi teu katinggal da cuk urang mah eta matana dilolongkeun ku saha ku Allah senjata makanan teh makan tuan Faroja'a maka tuluy mulih balik deui ta eta si rajul teh la ashabihi ka babaturana eta si rajul min Bani Mahzum falamma yarohum maka samang-samang teu ningali itu ashab teh naduhu maka ngagero itu ashabhu ka itu si rajul min Bani Asham teh min Bani Mahzum faqalu maka nyarita itu babaturan ti hiji lalaki min Bani Mahzum teh ma sona ta kunaon migawe anjeun ari anjeun teh kunaon cukup nama gitu kumaha sih qala ma raaitu cek eta si rajul teh ma raaitu teu ningali kaulahu kasaha ka Nabi walakin sami itu jeung tetapina kaula nguping sautahu kana suantena Kangjeng Nabi kaula teu ningali Kangjeng Nabi tapi kaula nguping kana suantena saha Kangjeng Nabi punten berarti di luhur teh sanes senjata makan tuan nah punten lepat jadi si rajul rek maledog ka Nabi Muhammad tuluy eta Muhammad nuju keur netepan tuluy ku Allah dilolongkeun eta hiji lalaki ti Bani Mahzum teh suantena Kangjeng Nabi ka kuping tapi jasadna Kangjeng Nabi teu kanaon teu katinggal wahala jeung halangan baini wa bainihi di antara kaula jeung di antara Nabi naon syai'un hiji perkara wa kahai atil ijl jeung seperti kahai atil ijli sapertikeun tingkah anak naon anak sapi yanfahu anu niup
bidzanbihi kalawan buntutna itu ijlun dea. Walau danautu jeung sanajan ngadeukeutkeun kaula minhu tina itu ijlun naon teh la akalni maka tangtu yakti ngadahar nika kaula wa ba'da dzalika sareng dina sabada itu kejadian kullama aroda samang-samang ngamaksud saha Abu Jahal Muhammadan ka Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam la yaqdiru eta henteu kawasaeun itu Abu Jahal kana itu aroda ayyarahu kana yen ningali itu Abu Jahal hu ka Nabi Muhammad. Wa fi riwayatin nuzilat hadhil ayatu fi taifatin Quraisyin jeung dina hiji riwayat mah wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan aya manfaat tur barokahna amin Allah ya rabbal alamin.